lamun dilakonan, tapi jaga bakal jadi siksaan lamun ditinggal. Naon wae atuh kawajiban abdi jang maden kangopun bojo seueur urang canak nu gampil. Nu kahiji kawajiban jang dena kerneng aite itu adalah nyukupan pangabutuh pamajikan. Si ai tadina ngiring ka ibu rama kusabab ayeuna tos garu caroge maka kawajiban caroge nah tempat calik nah ai bantuan tempat kulemna tempat masakna tempat masakna tempat mandi tempat sare tempat mandi tempat modal kabeh kewajiban salaki termasuk agama suami nu pisurgaeun kang dena nyaeta suami lamun pamajikan kakurangan dunia tong molotot lamun pamajikan kakurangan akhirat kudu molotot. Mana contohna pamajikan nyen cikopi salah ngasupkeun ukurna gula kareun ngasupkeun uyah tong amak tong molotot cengang dena teh si mama kana biasa ada malci kopi rasa stroberi pengamak ari kana masalah pitayeun tapi lamun kana masalah agama kakara kudu ngamak. Mana contohna jangan dena teh mah naing gararapan halalawar naing tos jam 1 coba ini teh udah ada acara rape kene namanya uih di pasar salat ayo bersolat mending solat ayeuna lebih cepat lebih baik nu salaki di surga yang ari jadi salaki teh kang kudu ningkatkeun tanggung jawab ka pamajik ulah sakabeh pekerjaan dilakukeun ku pamajik imati-mimiti nyusul pamajikan rumah wadah nepel imah masak nage nyusuan budak nyusuan salaki nepi ka nyiar duit oge ku pamajik da pamajikan teh lain pemban beras iluras. Hei suami-suami jangan memperlakukan istri anda seperti kepada pemban. Berarti asa kamu nanggung ayah diri gitu ayah pamajikan kakabal salam kina malor ayah pamajikan ke pasar salam kina hees ayah pamajikan usaha salam kina gusuk ayah begitu disebut tapi salaki keyep aku bangun ayah peprek siki kudu tanggung jauh da pamajikan teh lain pemban kartos kang dena punten salira ayeuna parantos nanggung tanggung jawab nu jadi bojo salira lamun enjing pagetos si ai cul salat cul ibadah teu aya hahalang teu he teu dititah teu dipapatahan ku salira maka jaga di yaumil akhir nu bakal dicakek pertama ku Allah itu adalah salakina telah. Jadi salaki tanggung jawab dunia akhir termasalah kita kudu imahan pamajikan imah nasing pag baju nasing wet beda har sing sep sarean sing ren. Bukan seorang suami nu sukses jandena salira bisa mere harta ka aing bisa mere baju nu laos ka pamajikan bisa mere imah nu alus bisa mere harta nu loba tapi lamun salira teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridona Allah maka catat ku salira teh suami nu gagal di dunia gagal di akhirat sabab teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridona Gusti Allah. Anterkeun ku salira ai bojo salira sing menang ridona Gusti berarti salira suami nu sukses di dunia sukses di akhir. Kabagjaan dina rumah tangga mah ai teu diukur ku harta
sanajan urang batu susun dahar jeung daging unggal poe loba duit tapi unggal poe dordar pasea jeung salaki ngeunah henteu urang unggal dinten tuang jeung daging duit loba tapi unggal gek jeung salaki pasea raos henteu mending dahar jeung daging tapi unggal poe pasea atawa dahar jeung asin tapi silih huapan mending dahar jeung daging bari silih huap sanajan dahar jeung asin tapi silih huapan jeung salaki eta asin teh karasa nikmat-nikmatna teh karasa asin daras kitu daras sanajan dahar jeung daging ai tapi lamun dardar pasea unggal poe daging teh moal karasa ngeunah berarti kabungah dina rumah tangga teu diukur ku harta teu diukur ku ngeunah dahar tapi diukur silih hargaan jeung salaki sing bisa tanggung jawab ka pamajikan kartos Kang Dena anterkeun pamajikan menang ridona Gusti awas rumah tangga teh sanes keur heureui